Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana manga urang teraskeun deui ieu dongeng Sunda ti Wakepoh atanapi garapan Wakepoh dina jejer cariyos si Rawing Kiwari. Mangga kumaha sepak terjangna si Rawing salajengna mangga wilujeng ngadangukeun. Ari Untari sorana dumareuda jeung ngageleter gambaran tina hatena nu bener-bener hayang ditulungan ku si Rawing. Si Rawing neuteup ka Untari bari nyarenge seuri terus nyarita lalaunan. Nya dakang mah lain dukun nyai, teu bisa ari ngubaran nu gering mah. Nah bener geus boga kayakinan ieu nyai ieu anu jadi indung geringna teh lantaran pokalna jalma nu jahil nyaeta kuwarjit atawa ilmu celuh. Mun leres telepat Kang. Eta teh numutkeun jalma nu tiasa margipun biang teu damangna teh memang dadakan. Coba emutkeun ku Kang Rawing. Nembe oge 4 dinten teu damangna pun biang teh nanging kaayanan atuh sakiripuna. Duh. Tulungan pun biang teh Kang Rawing. Kelanan nyai kelanan. Akang ayeuna rek nanyakeun heula ngaran indung nyai teh saha? Asa teh ngaranna teh podoy akang teh asa can diwanokeun. Ibu Fatimah Kang Rawing. Wedana Kemis. Ngawitan teu damangna teh pami telepat mah dinten Senin Kang. Si Rawing unggut-unggutan bari ngitung ramo leungeunna. Nyerenge seuri deui bari nyarita lalaunan. Make jeung ngitung ramo segala rupa. Sigan heueuh akan teu pinter atawa bisa ngubaran. Jadi Ibu Fatimah teh wadana Kemis, mimiti geuringna teh Senin nya. Atuh eta mah ninggang dipati lara kok. Ninggang dipati bisa nyai. Aduh, nyaan ya mah ya. Boga bener ilmu telu alias meregit ya. Untari leungeunna nyekelan pageuh kana leungeun si Rawing. Panyekeleun anu ngandung pangharepan anu kuat sangkan si Rawing bisa nulungan anu jadi indungna. Abi percanten Kang Rawing. Kang Rawing bakal tiasa ngalandongan pun biang anu ayeuna meueuh matak pika salempangeun ka ayaanana Kang. Omat ulah teu ditulungan Kang. Ari keur akang mah lamun nya bisa teu neun-neun. Manya make jeung arek ngoretkeun kabisangan satadina be teu sasanggupanan teh bisi. Hayo kenyanggupan bisa cageun. Ari pek teh nu geuringna angren nyemprak. Apanan meureunna akan ciwakeun ka asupna dukun lintu penyakit matuh. Kitu teh nyai. Mangga we geda tinggalian ku Kang Rawing. Pang-pang namu pami dina wanci. Wengi sok teras-terasan jejeritan Kang. Panon ngaburilang mulan mul matak pikasieun. Abdi sok sieun pami ningalipun biang dina kaayaan seperti kitu. Tulungan atuh Kang Rawing. Si Rawing katingalina ngadeukeutan kalabah Ibu Ratimah indungna Nyi Untari. Nyabak tarangna terus nyabak beheungna. Memang ari awak mah biasa-biasa we ngan panon waktu dibelelkeun ku si Rawing katingali bet geus eueuh cahayaan. Keleneun. Ayeuna akang rek nanyakeun ye ka nyai ari salila ieu kungsi gering nu ripuh kieu teh nyai. Nya hatina teh memeh sugala jeung sujalik aya ka dieu kungsi indung nyai gering cipuh kieu atawa henteu ye. Untari gideug bari ngawalon. Teu can pernah Kang. Malihan nembe ayeuna we anu kawilang pangabotna teh. Nah tumaros kitu geuningan Kang. Nya teu atuh hayang beak Kang nanyakeun kitu. Ayolah urang ka tepas deui na nyai. Ngobrolna teh bet kurang laluasa di tempat deukeut nu gering kieu mah ye. Duanana terus kaluar ti jero kamar Ibu Ratimah. Muru ka tepas imah si banteng bulung, diuk sila dihandap bari nyarande kana tembok. Wah, umaga ngawing-ngawing. Ngancingalina Nyai Untari bet nyedih gitu ngeningan. Ngunaon, ngaya naon bet nyedih gitu ngeningan Nyai. Nyeta tuh. Kunaon nyedih guys pohon jadi indung na gering teng. Bener nyaan gering ripu teng.
Geus teu bisa neon-neon malah pangacian mah geus teu pancag buktina akang jeung Untari oge geus teu dipalire deui sigana teh. Untari netepin pangharepan ka si Rawing. Teu lila terus carita deui. Muga ulah teu ditulungan pun biang teh Kang Rawing. Margi naon hartos nabi lepas tina-tinakan Kang Subala katu Sujali pami dina waktos ayeuna bet kieu kajadianana. Komo pami pun biang dugikeun ka hanteuna mah. Teu ridho abi mah Kang. Nu matek ayeuna Kang rek ngajakan heula ngobrol ka Nyai. Jadi gering ripuna indung Nyai teh sanggeusna aya Subala jeung Sujali nya ka dieu. Tah ayeuna Kang rek nanyakeun geringna teh kungsi utah geuting teu. Edah. Akang siga dukung ya, juga dukung teng ya. Memang kantos Kang. Dina wengi kamari malah kawilang getih hirup lalambaran. Abi teh salempang dunya teh bet asa kiamat, ari manawi teh pun biang bakal teras ngantunkeun. Nya harita abi tataros kanu tiasa nu aya di ieu lembur. Nanging kitu kasauranana dipun biang teh cenah diwarejit Kang. Anjeunna teh tiasa nulungan sono teh margi ilmu anu mentangkeun eta kakuatan langkung hebat batan dirina. Si Banteng Gulung netep ka si Rawing bari terus nyarita. Waduh, ngarunya ngatukang ngawing-ngawing, ngulang nulungan ngulang ngagok ngatukang, anu momokonna mah ngindung nanying Untari ngalang umangog kudu ditulungan ka ngawing-ngawing. Nya lamun akang bisa nulungan mah ceng, lamun teu mah nyadakang teuing atuh arikan kikieuan mah. Iraha teuing bisa ngubaran, bisa sote lamun kana tatu di jero alatan patelak ngadu kakuatan kakarakang bisa ngubaran. Napina ngapanan ka ngawing-ngawing bisa niangan pingubareunana Kang. Miraku ka ngawing teu bisa nulungan jalma ngandungeun aku misaya jalma jahat ngatawan delek Kang. Si Banteng Bulung bet milu karunyaeun sigana teh ka nasibna Untari. Nuhun Kang Rawing. Piraku we tega ka abdi ulah kagok nulungan Kang. Abdi ridho keneh dirampas ieu harta bana sareng raja kaya batan kenapa pisah sareng pun biang. Nya pami dina kayaan wajar mah teu naon-naon nanging ari dina kayaan sarupi kieu mah. Abi teu temikeun Kang, abi teu ridho Kang Rawing. Nyada Kang ge sarua bae temikeun ari kudu ningali Untari Tunggara mah. Sabab keur naon akang nulungan ngalepaskeun Nyai tina pangaruhna Subala jeung Sujali lamun ayeuna nu jadi indung angger ngalayang jiwana. Tenang Nyai tenang, ngan akang teu janggi ieu nyaan acan nyaho ari urusan jeung anu kieu mah Nyai, ngan akang oge boga kayakineun eueuh deui sumber kakuatan pikeun kaayaan di alam pamenangan kajaba ti Gusti Nu Maha Suci Allah Ta'ala. Nu matak urang kudu minta tulung iwal ti ka anjeunna. Jadi ku ayeuna kitu Nyai teh ulah waka sedih. Sakuduna mah dina batin teh mantengkeun pangdoa, dina harti munteang kanu maha kawasa. Ngantikeun katang tuan ti akang mah sigana bae mal bisa ari ngubaran ayeuna mah. Tapi kuduna teh engke ngadaguan heula meuting. Sabab jadi inget ka guru akang Ki Debleng sok ngadongeng datang nawargi teh dina wanci peuting. Jadi ku ayeuna kitu kakaran ke peuting akang bisa ningali kumaha kayan indung Nyai. Nah bener aya nu ngawejerit nu ngawargit eta mah memang gering penyakit biasa nya penyakit kolot gitu. Amun bener teh tela anu ngawarejit Kang Rawing tangtus tiasa Kang. Eta mah cek akang tadi urang muntang tulung we kajat Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daya deui anging anjeunna anging mantena anu bakal ngadamangkeun. Kusabab mang pirang-pirang penyakit mang ribu-ribu juta-juta malah teu kaitung rupana penyakit kabeh gaya ubarna. Iwal ti ajal nu ubarna menyai. Waduh, ngamun bener tetelang indung Nyai Untari teh aya nu ngeluh. Nerus kumaha cara ngubaranana ka ngawing-ngawing? Nya cara ngubaranana mah kubar. Ngan anu leuwih ampuhna mah kudu neangan sumber kakuatan anu mentangkeun eta kakuatan ilmuna.
Anu saterusna urang kudu bisa meruhkeun kakuatan ilmuna anu ngirim kakuatan ka indungna Nyi Untari. Kitu teteh. Nyi Untari paneuteup ngandung kasalempangan. Sabab si Rawing bet siga nu kurang daria dina negerakeun caritanana. Kumaha kitu geuningan Kang Rawing mah bet sapetos nu kirang daria. Dina sasauran teh kumaha maksad Kang Rawing teh tiasa kunulungan pun biang Kang. Itu kira. Itu si Nyai Untari benda percayaun ke akang. Kiyo ya nyainya, ari akang mah teu bisa, ari kudu milu sedih mah. Sabab lamun urang kabeh sedih, saan rek bisa ngahubir. Ngahubir ngahibur. Maksud akang teh, tah ayeuna nya bieu akang ngomong ka tang tuanna mah kudu ke penting sabab kudu kanyahoan heula bener henteu na indung nyai kena ku jerit. Nah, itu boleh tah teh. Ulah pedang ngadenge akang ngomong siga nu teu darian teu boga maksud nulungan indung nyai. Tenang cek akang oge. Bener teteng? Bener Kang Ngawing-ngawing. Murang mah mokona mah kudu tenang we Nyai. Sabab ngamun teu tenang nang tukang ngawingna oge bakal ngumpur. Nganu menting indung Nyai bakal nyager deui. Miraku be Kang Ngawing-ngawing teu bisa nulungan. Jadi murang mudu ngadaguan datangna beuting Kang Ngawing-ngawing. Yang kepenting daguanana. Ari sabab cek guru akang Kidebleng baheula kungsi ngadongeng. Datangna wajerit ewarejik masuk dina wanci peuting. Kitu tah. Sok enya mah nya nyediakeun keur akang be jeung si Anteng yo nya da beuteung ku dieu sian meureunan. Sok. Untari jadi bareubeu beureum pipina. Bet jadi kaeraan dikitukeun ku si Rawing da puguh memang tacan cai-cai acan. Kitu teh mah lantaran muka rasa gempeur meureunnan, lantaran ningali kaya nu jadi indung sakitu pikasalempangeunana. Untari terus meloyong ka rohangan tukang, si Rawing katingali kerung dua halis nameh tepung siga nu keur mikir. Ningali si Rawing ngahulang si Banteng Wulung terus nanya. Naon nyiga-nyiga nganu keur mikir Kang Ngawing-ngawing? Wah, ini gasiga nama bakal daangan nikmat je maka Ngawing. Nikmat bedi dinya mateng. Cicing akan kermikir yo. Konsentrasi yo. Nya dari ning hareupan anu kieu mah terus terang be akang mah kurang pengalaman. Ngan akang boga kayakeunan ilmu naon bae sumberna mah atawa pancerna iwalti kakuatan numur beng alam. Ngan mudah-mudahan be urang bisa nulungan indungna Untari. Nya momokonna mah kudu dibisakeun be Kang Ngawing-ngawing. Karunya geuningan nulis ngeta Nyai Untari teh Kang. Tadi ngoge ningali bae Kang Uing. Nyigan nama ngayon nama ngeus ngentenyonon Kang. Mangamu Nyai Untari bogo-bogo kawin ya. Eta seuri tong tarik teuing. Kumanya we teh di jero imah aya nu geuring. Leung lamun lalaunan seuri teh. Resep bogo ka Nyai Untari, Ulah terus masket kana hate teh. Terus terang akang ngabejan ulah wakan nembongkeun rasa bogoh. Lamun ambewena anu henteu mere jalan bisi nyeri hate. Inget pengalaman baheula waktu ditipeng ku Nyi Narsia. Bener teu? Awewe teh sarua teh henteu marukanyan teh maneh mah teu nyahoeun. Aya nu kitu, aya nu kieu. Teulilah katingali Untari datang mairan opieun jeung inuman. Geus kitu terus ngarobrol di tepas imah anu pikeun Untari mah miharep sangkan si Rawing jeung si Banteng Wulung tetep aya di dinya samemeh indungna bisa cager deui pulih sabihara-bihari. Anu tangtu pikeun si Rawing mah kawilang berat oge pamenta ti Untari teh sabab dirina daek teu daek kudu ngetrukeun pangarti pikeun mulihkeun kayan indungna Untari. Sakumanu dicaritakeun ku si Rawing mangsa peuting datang ngalimpudan alam katingali kayan di jero imah pangpang namah kayan Untari bangun anu teu tenang hatena. Peuting geus ngalimpudan alam malah kadenge sora papaes peuting nu marengan jajah pangeusi alam pikeun ngalam atawa pikeun ngambah alam impian. Sedengkeun di tepas imah si Rawing jeung si Banteng Wulung katut Nyi Untari katingali guntreng ngobrol lalaunan. Ya hari abi mangiringan we kumaha saena Kang Rawing. Nu jelas pun biang teh kedah katulungan Kang.
jantan abi ayeuna kedah kumaha Kang? Tak Untari mah wayana kudu digigirin Ibu Rati mah. Nya, jadi supaya pokoknya di tepas imah bisa aja lama jahat. Nyasanya oke aya maling ka dieu, jadi kena Akang bakal aya di luarnya. Nah, pokoknya bade mangiringan. Dah, Untari, enya wayana kudu digigirin Ibu Rati mah indung Nyai. Sedangkan banteng gulung kudu ngajaga di tepas di tepas imah gitu. Ngarek naon itu Kang ngawing-ngawing. Rek naon gitu. Yo. Awas dah. Ikan ini suara anjing. 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 Ngarek naon itu Kang ngawing-ngawing aya di luar ngatung-ngamun gitu manici Kang. Nah, makin dia nyebut kelitik segala rupa. Ulah macam-macam ya teng ya. Akang di luar yang bisa ningali karena kayan di luar imah. Siapa menurutkan keterangan guru Akang upama memang aya korban kekuatan kiriman, sok aya nu datang teu beda ti sato. Aya cahaya nu bakal nuju ka lebah imah anu ditujuna. Kitu teh teh hati. Mentong mendotot ngatukang ngawing-ngawing ngarinyo ganding dengan Kang ngawing mangarek kagak bagadang nyerangan ngente ajak-ajak Kang ngawing itu ngarinyo gante. Oh jadi merenan Kang ngawing ngarek ningali kayaannya. Nya itu ngan ulah loba tingeusian beuteung peuting ieu mah yeuh. Pokoknya mah ulah bareng teuing barang dahar peuting ieu mah. Sabab urang moal sare. Engke wanci tengah peuting naon anu caritakeun ku Akang teh bakal dilaksanakeun ku kumaha ka harti teh Wing? Wing. Kumaha ka harti teh? Anteng ulung. Salah omon. Si Rawing ngareret ka Untari oge ungeuk bari ngawalon. Kartos Kang Rawing. Nanging pamilaros tepun biang teh aya anu ngaberjit. Kedah kumaha tindakan urang Kang Rawing. Nyari geus jelas kitu mah tang coba urang kudu ngayakeun tindakeun. Ngankeun bae eta mah urusanna urusan Akang. Nu penting ayeuna mah urang ulah nepikeun ka sare. Teh ayeuna Akang rek nanyakeun pugu aya anu poho teh. Bade ngaroskeun naon Kang Rawing? Ari Subala jeung Sujali bogan guru. Nya moal bisa boga kawani jeung kabisa kitu meureunna lamun eueuh guruna mah. Suga nyai nyaho saha guruna Subala jeung Sujaloy. Untari katingali ngahulang cukup lila. Bangun anu keur nginget-nginget ka hiji ngaran atawa kaayaan teu lila neuteup di ka si Rawing bari terus nyarita lalaunan. Ayeuna mah emut abi teh Kang. Memang leres teu lepat Kang Subala jeung Sujali teh kaguan guru Kang. Malah kabilang jago kolot anu nurutkeun wartos mah memang elmuna oge teu aya anu mampu mapakan. Jenengan teh paminta lepat mah mah gabug inten. Kabilang jago kolot memang duka di mana ari ayeuna mah Kang? Sah? Magabuk inten. Alah, eta ngaran sigana mah tukang inten meureunna nya, mun make inten segala rupa. Gila, ari eta mah magabuk inten teh ayeuna di mana cenah? Mah abi teu terang ari perkawis eta mah. Teu terang Kang Rawing. Nanging nu kakupingku abdi mah Subala sareng Sujali sok nyebat-nyebat eta jenengan kitu ta Kang? Si Banteng Wulung katingali curing hak neuteup ka si Rawing bari terus nyarita. Wah. Wing jadi kangingetan yo ka ngawing-ngawing. Ngamun tanya lama ka ngawing-ngawing ngeyang waluki ngakinguing ngong si ngomon. Nyena boga dulur sang guru nganu ngaranna gabug-gabug. Ngenya gabug, ngabuginten Kang. Wah, ngamun kitu mah ngeus nyarua ngolot na ngejengaki-nguing ngatukang ngawing-ngawing. Syukur lamun kitu mah. Ayeuna Kang rek nanyakeun ka Anteng Ulung. Cek inget keneh teu? Inget teu? Nah eta anu ngaran Mbah Gabug inten teh sajabana ti boga ilmu silat. Nah bisa kana ilmu nu sejenna.
nya ieu mah bisa teu kana ilmu warjerit warjit cik inget-inget teng. Si Banteng Wulung katingali ngahulang cukup lila, malah make jeung peureum sagala rupa bangun anu keur mikir jero nakeranan. Teu lila si Banteng Wulung neuteup seukeut ka si Rawing terus nyarita deui. Wah, nginyang ngoing inget ngayeuna mah ka ngawing-ngawing. Nyanehna teh ngenyang eta Mbah Gabuk nginten teh memang bisa nganang ilmu-ilmu gaib. Ngan ngenyang waluki ngente nerangkeun nu leuwih jelas. Nganu penting memang itu kayaanana. Tah, aya berai-beraian di geuningan ieu tah. Ieu mah kakara sawangan akang nyai nya. Jadi bisa bae Subala jeung Sujali minang saraya muntang akal ka guruna sangkan ngaheureuyan indung nyai kalawan harapan engke teh kabeh harta kakayaanna nu aya di dieu jadi milik manehanna duaan. Untari harita neuteub antep ka si Rawing terus kedadi lisan. Lamun teh maknya kitu bener-bener tega jeung kaniaya Kang Subala jeung Sujali teh. Beuteung make rasa perasaan pame memang nepikeun ka kitu tinakanana teh. Geus jelas apenan ka Nyai oge henteu sirikna. Henteu sirikna hayang maehan. Rek teu kejam kumaha nu kitu. Tapi ieu mah kakara sawangan, bener jeung henteu nama duka teuing. Ngan bisa bae sawangan akang teh memang beneran loyo jeung kanyataan. Kumaha tunduk teh Nyai? Ganjing. Tundun teu. Henteu Kang Rawing. Nambe abdi peureum teh sanesna naon mau ngabayangkeun upami pun biang dugikeun ka hanteuna alatan saya batur. Kacida nyerina panginten abdi hirup cuang cieun sorangan di ieu patempatan. Benda cuang cium. Apeun aya akang. Apeun aya Kang Rawing. Dak kang oge daek ngabaturan Nyai atuh. Nyaan sumpah. Kelana Nyai, akang terek nanyakeun deui kanteng yo Enteng Ulung. Nanya naon deui ka ngawing-ngawing? Kung si Sugan eyang waluki nyaritakeun ka Anteng, di mana cicingna eta Mbah Gabuk inten teh. Nah matuna teh di daerah atawa lemur naon ta. Sugan ieu mah kungsi nyarita ka Anteng. Sok reung deui mikir, sok mikir kenya. Memang bener caritan si Rawing. Si Banteng Wulung katingali kerung deui dua halis nameh tepung. Netep ka si Rawing gigideug terus carita. Ngasana mah teu ngungsi ngomong di mana nyicingna. Uing teu ngacan merenang ngadenge aya di mana tangan nu ngaran Mbah Gabuk nginten teh ka ngawing-ngawing. Yang geus atuh. Ari teu kongsi ngadenge mah. Teu kudu ngariripuh maneh mikiran anu teu bisa kapanggih laratanana. Awas lah nunutan teng. Wah, tungguing mah lain keur ngai nundutan teh lain, Bang. Ngai teh lain nundu ka ngawing-ngawing. Ngan dia mah urat miwi rengkang merenan. Dang itu ngaring uing mah lamun urat bibir ngeras ngosok ngai. Aduh, nah, ya maya si Anteng Ulung. Aduh, ampun. Nundu bateng lah. Kade yang ngomateng, ulah nepikeun ka kasarean. Ngingetkeun sapeting jeput peting ieu mah wayahna we ulah aya nu sare. Akang bagian cicing di luar. Nyai omat engke maturan indung Nyai di jero enggonnya. Kade ulah terus nunutan lamun hayang kuat kutunu aya ubarna. Namun ubarna kitu Kang Rawing. Cobi atuh abdi wartosan supados abdi engke ulah dugikeun ka ngalengut nunutan Kang. Gampang pisan ubarna mah. Bayangkeun berupa akang terus samat dina hate 3 kali. Kang Rawing, Kang Rawing, Kang Rawing, Kang Rawing, Kang Rawing. Abdi ulah tunjuh Kang Rawing, abdi ulah tunjuh. Sakitu ubarna mah. Si Banteng Wulung panasaran di lamun teu milumairan caritaan teh harita ngomong deui. Meninggal ge nyambat ngaran ngakang Nyai. Kang Anteng, Kang Anteng, Kang Anteng. Ngieu ngabdi momokeunnya mah ngulah nunduh itu. Ngabdi sing ngulah nunduh itu Kang Anteng. Sakitu ubarna mah.
Si Banteng Bulung penasaran di lamun teu milu mairan caritaan teh. Atawa og maca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma baksakeun kayaknya supaya ngulah nundu. besok aya wae baru di Bandungan. Nyakon bae sakali-kalian mamandungan ulah nyirebonan, ulah nyemarangan, semarangan mandungan. Deh, mung beta mah eleta si Anteng. Atuh panon buringas marek edan meureunan ini teng. Kahibunnya ya Kang di dia menyenya. Cek si Rawing ningali ka Untari. Anu memang harita daek-daek jadi seuri bet ngurangan rasa kasedih jeung tunggarana. Untari imut bari beureum pipina beuki nyaho ayeuna mah kana kaayaan pribadina si Rawing oge si Banteng Bulung. Oh, lain gitu Kang ngawing-ngawing. Moko-mokonya mah ngayang akang mah masih nyenang nyai. Mokona ngaring akang mah ngejeng Kang ngawing-ngawing moal nyamotong nulungan nyai. Nyabab ngamun di nyamotong mah moal ngeunah. Nya kitu Kang ngawing. Nyangan kade calawak deui heuai ta. Lain naon teng, sabab lamunnya indung naon tari benang ku ilmu kiriman ti batur, upama Anteng ke kasarean bisa-bisa keunakan ka Ateng. Eta Kang mah beuh ngabijaan teh. Si Banteng Bulung panon jadi buncelik netep seukeut ka si Rawing. Bari terus nyarita. Wah, nganu bener we Kang ngawing-ngawing. Ngantong sion-sion kung nguing Kang. Dimantingkeun we ku nguing ngamun ngengkeng aya nu datang Kang nguing mah. Dan nu datang teh jelema. Lain oge ilmu atuh ari katingali guluyurna jeung jentulna mah teng. Jeung dilawanan oge lain ku jurus atuh nu kitu mah teng. Moal bisa ku jurus. Nah masina nu datang teh mbah gabug intena langsung. Jadi ngatu ngamun gitu mah meureunan ngese ngalawananana Kang ngawing-ngawing. Nu mata kita mah dilawanan kudu ku batun teng. Dilawananana teh kudu ku batun. Ku lemes deui. Kateuing akang oge dacan pernah ari ngalawanan nu kitu mah. Ngan kungsi Waktosna kebejeng seep mangga turun palawargi kasadayana wilujeng kantun permios.